Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu negara carios nyaeta gara-gara munjung teu jadi. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco ka dongeng Mang di mana wae ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sintenangan batin, dilelancarekeun sagala rupinanya tong hilap dirojong, ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangogengan hunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kabarayun sadayana. Sabada diupahan Gusti Mama rada we mangjana teh rada tegar laju daek mulang kalayan lengkah anu berat hate anu sumpek. Pikiran anu bingung malahan mah kabingungna teh bingung anu taya papadaan. Teka caturkeun di jalana mangjana anu balik ka imah kiwari teh geus tepi ka pakarangan imah. Atuh barang datang teh maning ngajengok kaget lantaran geus kasampak aya dua urang jalma anu keur narungguan. Saurang lalaki nangtung di buruan pangawakana jangkung gede, sedengkeun nu saurang di mah awewe anu geus aya umuran. Ari eta dua jalma teh tayalian ti Ceulis jeung Badegana. Geus moal salah pasti Ceulis teh bakal nagih lantaran kapan kumangjana teh tara di setoran. Geus 3 kali setoran anu diliwatikeun deh. Basanya mangjana aja datang balik ka imah gandawang atuh nyarekan manila kelak dasar mata kuirang mata kera. Hei sia jana, kabina-bina teuing ka aing teh. Janji teh bet sulaya tina carita. Jika nu heueuh keur nginjeumna mah tempo mayar geus 3 kali ieu eueuh setoran anu asup. Cik rek kumaha ieu teh? Nya rumasa kuring salah. Acan sator. Mugi we ece sing ngarti ngahampura. Nya lantaran usaha teh keur pakojot. Acan untung ieu teh kalah karugi. Keur aing mah moal arek nyaho-naon. Nu penting mah hutang kudu dibayar. Lamun henteu nepikeun ka dibayar bungana bakal ngagedean. Lamun teu nepikeun ka dibayar wae tinang teu bakal nyeuntenakan kasar. Naon wae ge nu aya bakal didudut. Dengekeun sia maneh cana. Lamun nepikeun ka hanteu mayar tinang tuh dewek bakal nyeun tindakan kasar sia. Naon we nu aya ku dewek bakal dijaba. Ulah keun da kuring oge tanggung jawab. Nya bakal mayar sarantos we pasti bakal dilunasan nu tilu teh. Bener ieu teh. Moal sulaya tina carita. Lamun bohong tingalikeun we. Anak buah aing saya bakal nyeun tindakan. Henteu teu ngabohong ceuk. Kuring janji pasti eta setoran anu tilu teh bakal dibayar. Mun cek tadi ge antosan we sarantos heula. Awas ya pokona mah awas lamun nepikeun ka sulaya. Tapi naha kamana sia? Anak jeung pamajikan maneh teh geuning teu kasampak aya di imah. Beuneunan keur ari dinit. Manuhun we ece ulah nepikeun ka ngabejakeun hutang kuring ka pamajikan. Pamajikan kuring teh ulah nepikeun ka nyaho. Lamun sik nepikeun ka nyaho teh cilaka ceuk. Jadi pamajikan maneh teh teu apaleun nya? Nya ceuk teu apaleun. Ku ece moal arek dibejakeun ka pamajikan maneh jana ngan bae awas lamun teu mayar
Cek bakal nagih oge ka pamajikan maneh. Pokona manu aya bakal didudut. Kade eta teh sing ingat. Nya, mangga mangga. Kuring janji, tang tu bakal mayar. Temal mangjana nu penting mah cenah eta Ceulis jeung badegana teh sidang hari ini teu lawe da puguh era. Sok padahal mangjana teh bingung kudu mayar ti mana atuh. Lantaran kapan sasat dirina teh geus katipu. Basa Ceulis jeung badegana geus arinit ninggalkeun pakarangan imah mangjana. Sup atuh mangjana teh asup ka jero, gek diuk ditepas. Mani ngahulang ngaduh, ngahuleng ngaraga meneng. Cilaka kayak kieu mah. Aing kudu ngayakeun duit yang mayaran hutang. Tapi ti mana da puguh. Kasaha atuh aing kudu nginjem deui pikeun nutupan hutang. Alah. Bener bakal jadi mamala kayak kieu mah. Sok komo lamun seuk. Nya, si emah nyaun tinang tu bakal mah jadi masalah gede. Lantaran aing teh kapan teu bebeja nginjem duit ka Ceulis. Jeung deui komo lamun apaleun. Lamun duit teh sasat geus katipu, lapur. Kumaha ari geus kieu. Alah. Cilaka. Kituna teh bari nyekalan sira teri labuk nanti dijenggutan. Jika anu keur nyeri sirah bae. Sabot keur nyekalan sirah bari hulang-hulang. Kulutrak pantopawon teh aya anu muka. Tetelan anu datang teh tajalian ti bemah. Anu tas mulang ti tambian. Mireungeus salakina jika anu keur manggih kabingung atuh bieu mah teh panasaran. Laju we nyampeurkeun bari pok terus tumanya. Aya geuning akang geus aya mulang. Kumaha akang usaha teh nah lancar ieu? Nya kitu teh aya mah. Usaha akang teh seuseut. Kumaha atuh ari geus kieu akang? Wangkaning kapan akang teh geus rugi gede. Lamun usaha nu ayeuna teu ngabuahkeun hasil, hinang tu meureunnan moal waka kagantian. Nya emah tong boro kagantian. Kapan keur lieur ieu teh keur leuneng. Kudu usaha naon deui atuh yeuh. Alah, bingung emah. Teteh lah geuning ngajalankeun usaha sorangan jeung usaha batur teh. Sarua hese na emah. Nya nah atuh bet jadi kieu. Nyaho-nyaho kitu mah abi mah satuju lamun nepikeun ka embe teh dijual jang modal. Lainna bakal bisa kagantian kayak kieu mah. Kumaha atuh akang abi geus sarua bingung. Jeung deui kapan akang teh nginjem duit. Tinangtuk anu ngahutangkeun teh bakal nagih. Kudu dibayar ieu kudu dibayar. Rek ti mana? Nya emah bingung nu teu manghitung-tung kayak kieu mah. Alah, kudu kumaha yeuh. Mangjana ukur bisa garo-garo teu ateul. Bingung anu teu manghitung-hitung kudu kumaha nyapi lambaheun ari geus kieu. Inggis ku bisi rempan ku kayaan. Sok sieun bi emah teh laju apaleun. Lamun hutangna teh lain hutang ka jalma biasa, tapi ieu mah hutang ka rentenir anu geus pasti bakal ngadatangkeun mamala gede, bakal jadi kariweuhan anu bakal panjang urusanana. Basa biema nyelang keluar arek ngajait popoean. Katingali aya tatanggana anu nyampeurkeun awewe ngora nu tajalian di Nyi Esin teh laju haharewosan ka biema. Lamun tadi teh cenah aya Ceulis jeung badegana daratang rek nagih bari nyarekan lak-lak dasar ka mangjana.
puguh we atuh eta bi emah teh mani kaget ngebegerewas buah-buah salakina teh boga hutang ka Ceu Ulis nyaeta nginjem duit renten. Nu bener Esin. Nah nya salaki Ece teh nginjem duit renten ka Ceu Ulis. Nya Cek, mari ku abdi mah kasaksian sareng kuping. Ceu Ulis teh nagih marihan menyarekan segala rupa kakang jana teh. Nya palang siang buah-buah salaki Ece teh nginjem duit renten. Da sapiraku atuh datang nagih lamun teu nginjem mah. Cilaka kayak kieu mah. Nya kang jana teh geus ngabohong. Bi emah asup ka jero imah rurusuhan hayang sagancang atuh nalek nu jadi salaki. Nah nya cenah geus nginjem duit renten ka Ceu Ulis. Abi ayeuna rek nanya ka akang wayahna kudu dijawab sing jujur. Rek nanya naon emah? Hanya hampe kera tanyakeun. Ulah asa-asa. Nah nya akang teh boga hutang ka Ceu Ulis. Nginjem duit renten. Henteu. Terus masa nginjem ka Ceu Ulis, lain nginjem duit renten. Tapi akang ulah ngabohong ka abdi. Abdi mah apal. Kapan bieu basa kaluar tetangga ge aya nu ngomong. Tadi cenah akang teh kadatangan ku Ceu Ulis. Malahan menyarekan lak-lak dasar da puguh nagih hutang ka akang. Nah bener akang. Nah akang teh ngabohongan ka abdi geuning. Enya Ulis, emah rumah si akang teh nginjem duit renten, nginjem duit ka Ceu Ulis. Nah asaku kabina-bina teuing akang. Kumaha atuh ari geus kieu wangkaning usaha akang teh nyalaina untung kalah kabuntung. Komo akang ayeuna boga hutang ka Ceu Ulis, tirang tu bakal nagih. Bari jeung urang teh bakal wirang. Leuheung lamun wirang kumaha lamun hutang teh beuki ngagedean. Kangaranan duit renten mah kapan bunga nage menisa sangkleng. Cilaka. Kangaranan rentah darat mah matak dari mamala. Nya sabar we emah. Sugan we atuh akang teh. Nya usaha teh bakal jalan. Najan buka hutang renten oge bakal kabayaran. Bi emah teh atuh mani ngalekat teh itu urna mani nyorojot teteh lageningan bener cenah. Salakina teh boga hutang ka Ceu Ulis. Geus kabayang bisa kumaha heunteuing lamun segahan teu nebikeun ka dibayar. Hutang teh bakal nambahan, bungana bakal ngagedean. Menggeus emah ulah waka bingung-bingungkeun aya keneh waktu. Sugan we akang teh usaha jalan anu bener. Rek neangan di jalan usaha nu sejen. Ngara bisa mayaran hutang. Sing yakin emah, sing percaya ka akang. Percaya kumaha akang teh geus ngabohongan ka abdi. Pajar teh boga hutang teh lain hutang ka Ceu Ulis, lain hutang duit renten. Tapi teteh lagening akang teh kalah nginjem duit renten. Aya kieu mah pantes usaha akang teh hancur. Tadi modalan ku duit anu teu munasabah, duit haram. Dikitukeun ku bi emah teh atuh mangjana teh mani ngeluk tungkul jika buek menang mabuk da puguh rumah satu dirina teh geus boga dosa. Nyaeta ngabohongan kanu jadi pamajikan, lain ngan saukur ngabohong nginjem duit. Tapi ngabohongan sanjana lamun dirina teh lain usaha sarila ieu teh. Tapi keur nareka hayang ngalap kabeungharan. Bari jeung akhirna mah katipu meleg-meleg, katipu atah-atah, kumang darsa jeung Aki Ayut. Mangjana anu geus ngarumasakeun kana sakabeh kasalahan teh laju ngaleos kaluar ti jero imah. Lempang mapai-mapai jalan anu berasna teh ka sisieun kebon. Sup ka jero saung gek cicing diuk di atas saung. Bari panonna teh atuh melong mani kosong.
Pikiran aku malayang tebara ruguh. Sawangan-sawangan bakal karanapan tenggeus narembongan. Mang Jana maningarahu bari narik napas panjang. Geus kitu mah ngecabrak kesorangan. Di barungku nepakan tarang. Manehna teh kalaka nyarekan ka dirina sorangan. Cenah aing teh aya ku bodo-bodo teuing. Beunang kabobodokku jadi sobat. Tetela geuningan najan eta Mang Darsa teh kasebut sobat. Tapi dina urusan nipu mah henteu pandang bulu. Rumah sacenah Mang Jana teh geus leumpeuh yuni. Rumah gampang percaya. Teu sangka si Darsa teh geuningan nipu ka aing. Darsa, awas ya. Sia geus tega nipu ka sobat. Nah di mana tuh maneh teh? Kabur ka mana? Ku aing kayak kieu mah kudu disusul. Kudu diudag. Kudu dipenta tanggung jawabna. Tapi kudu ka mana aing neanganana? Kangaranan teh nyaho ka mana kaburna. Pasti geus leuat jauh. Geus jauh. Kangaranan nyaho bakal diudag. Bakal disusut tapak lacakna. Gara-gara si Darsa aing jadi kieu. Kabeungaran anu kagambar bakal jadi kenyataan. Akhirna mah jadi kasangsaraan. Kumaha ari geus kieu? Aing salah sorangan. Berbuat percaya ka si Darsa. Jeung percaya ka aki-aki nurus tunjung. Anu teteh geus saengko. Bisa pisan nyanyawarana teh. Alah, awas ya kurang ajar. Lamun beunang lamun kapanggih. Moal dibere hirup. Aduh, kumaha ieu? Bayaran hutang pasti lamun teu dipunahan teh bakal ngagedean bungana. Cilaka geus kieu mah. Anak pamajikan bakal jadi kebabawa. Lain kebagjaan, tapi kasangsaraan gara-gara aing. Kituna teh bari ngajenggutan buuk we bari jeung sumengir jika anu lieur. Kaayaan Mang Jana teh atuh beuki parna. Malahan mah teu kung silanye seuri sorangan. Bari jeung sakapeung malewa-lewe jika anu arek keceurik. Eta kaayaan teh kajurung ku rasa kadung anu sagede gunung. Kajurung ku pikiran anu tarik teuing mikir. Nu akhirna Mang Jana teh jika anu teu hideng. Da nya jika nama urat sarapna teh aya anu ngajep perut. Nah, bet bingung-bingung kapan aing teh jelema beunghar ieu teh. Nya sagala bakal kacukupan. Moal manggih susah. Aing jelema beunghar. Tapi eta teh ukur impian geuning. Ukur impian. Aing beunang katipu. Tapi aing teh kapan jelema beunghar. Nya jelema beunghar. Aing jelema nomor hiji di lembur. Nu pangbeungharna. Moal aya nu mapakan. Kituna teh bari engklak-engklakan we sorangan. Puguh we atuh basa parang aya nu ngaliwat ka palebah eta saung teh maneh kaget. Nah kunaon cenah Mang Jana teh jika anu euwah. Tapi piraku cenah nepikeun ka euwah kapan biasa wae. Bisa jadi cenah kasurupan. Laju atuh eta nu ngaliwat balik ti kebon teh ngadeuketan nyampeurkeun ka Mang Jana. Kunaon Mang? Mamang jika nuker manggih ka bunga. Nya euy. Kemet. Lantaran dewek teh kapan ayeuna mah jadi juragan euy. Kades ya kudu bisa ngahargaan. Kadewek euy ulah samarangan. Jeung deui bisi maneh butuh gawe. Udah wek bakal digawekeun daripada sia ngangon domba ukur 3 siki. Moal sabaraha untungna tuh. Geus we. Ayeuna mah digawe di dewek.
Juragan Jana euy, Juragan Jana. Hah? Teu salah eta teh Mang. Istighfar Mang. Mamang teh kunaon ieu teh? Nah, kasurupan gitu Mamang teh. Is, ulah sangeunana sia cacape ke teh. Dawek mah lain kasurupan sia. Dawek mah kanyataan jadi jelema beungar. Aya sia ngarekan aing kasurupan. Hayang dihakan sia teh. Kitu nate bari Rangga arek nyekek ka si Kemet, bugu we atuh si Kemet teh mani ngagajleng. Reuwas rek dicekek mah tetela geuning cenah bener mangenjana teh geus euwah. Baretek atuh si Kemet teh lumpat. Bari nungtun embena. Bari gogorowokan tulung-tulungan, tulung cenah tulung. Mangjana gelo, mangjana gelo. Bugu we atuh kayaan teh mani geunjleung. BM anu ngadenge kana eta beja. Atuh penasaran, laju we atuh manehna teh neneangan nu jadi salaki. Kasampat mangjana teh aya di saung. Bari jeung katempo Surasri sorangan, sakapeung mah amak-amakan bugu we atuh BM teh mani reuwaseun ningali kitu mah. Halah, cilaka salaki aing teh. Kagegeloan jika nama lantaran geus kabelit ku hutang. Lah kumaha ari geus kieu nya, kumaha akang ieu istighfar kunaon ari akang teh. Saya euy. Eta beungeut sia. Jika cuet tibebet. Kaitu sia. Lantaran euy dewek mah Juragan Jana hayang kanu ngora teu hayang kanu kolot. Alik sia geus peot teu beuki aing mah. Akang ieu abi teh pamajikan akang. Abi emah ieu istighfar geura istighfar. Naon hayang dikawin sudi sia sudi teuing. Sudi aing kudu kawin jeung awe pantar sia. Kaitu sia balik. Ini. Ulah coba-coba ngaganggu ka Juragan Jana deuleu. Juragan Jana anu pangbeungarna di ieu lemur. Ih, kumaha ieu teh? Kunaha jadi kieu? Aduh. Nya aing kayak kieu mah kudu gancangan minta tulung. Salaki aing teh kudu diubaran. Nya, euwah kayak kieu mah euwah. BM mah guragiru manehna teh arek nepungan Aki Oyib brek minta tulung we pikeun ngobaran nu jadi salaki. Teu kacaturkeun di jalana, BM mah teh geus tepi ka imana Aki Oyib. Dedak-dek we atuh dicaritakeun lamun kayaan salakina teh aneh. Kiwari teh jiga anu euwah, jiga anu gelo. Aki Oyib guragiru ngajakan BM mah arek dipariksa we cenah sakaligus arek ditamaan, arek diubaran. Bahasa tepi ka saung tetela bener. Mangjana teh geus gelo. Astagfirullahaladzim, geuningan tetela bener je. Salaki si Nyai teh geuningan euwah alias gelo. Nah kumaha mimitina ieu teh mah. Nya Aki ieu teh gara-gara usahana anu hancur. Usahana misleuk. Mangkane geus make modal anu kacida gedena. Makaning modal teh menang nginjem oge kace ulis. Nya meureunnan Kang Jana teh bakatingku bingung, bakatingku lieur. Aki gancang tulungan ieu tulungan. Ai jadi kitu nya mimiti nama kela. Nah buat nyebut kabeungharan tuh ngacaprak kadengeng Nyai. Oh nyebutkeun segala cenah geus dicumbonan syarat-syarat gitu. Wah boa salaki Nyai teh lain usaha ieu mah. Tapi meureun geus katipu. Nya dina nareka ngalap kabeungharan ye. Dasanya na kadeng eta mangjana teh ceceleuweungan, teu keuleuweungan manehna teh nyebutkeun pasaratan-pasaratan anu geus dicumponan. Sakapeung manyarekan Aki Ayut jeung si Darza. Sasat cenah anu geus nipu asa ku kabina-bina teuing. Bugu we atuh BM teh jadi ngarti ayeuna mah.
tetela diri nate geus dibohongan. Salakina init usaha teh sanya nama lain usaha, tapi arek ngalap kabeungharan ngan norokaya. Edas eta ngalap kabeungharan teh henteu laksana, mu aya mah ngadatangkeun kasangsaraan. Basa nyobaan ditambahan diubaran ku aki oib oge henteu teurak ka Tuhan teu matu. Malahan mah mangjana teh kalah kang ngamuk. Kaayaan di lemur teh atuh jadi genjreung. Mangjana gelo cenah mangjana gelo. Malahan mah rabaleun lamun gelona teh lantaran gara-gara munjung teu jadi da eta atuh. Kadenge mangjana teh gogorowokan nyabit-nyabit Mang Darsa jeung Aki Ayut malahan menyebutkeun syarat-syarat anu geus dicumponan. Euleuh mitra dongeng gara-gara munjung terjadi dugi ka dieu. Urang teraskeun dina dongeng anu enggahnya ieu mah dongeng panyelang we. Atuh ditepangkeun di dina dongeng anu enggal. Manganuhunkeun tina sadaya peratosanana. Hapuntenna tina sagala kakirangannya. Mang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.